rumahku bahagia jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah hareudang teuing rek aya naon, nyari menang rezeki eloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Sudah sih nyokot nyaman. Paling kita nyokot genju, bedak. Susulan ku aing tahu. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Kamari teh menang DR. Lumayan aing dek ka pasar enak dek balanja. Hei. Rek mana? Mana ya? Ulin ka mana, Pan? Aing dek ka pasar. Ih. Gedang atuh. Gedang kan ieu ngapa duleula. Ujuk dari yuk we. Aing dek ka pasar oge. Memane teu mangkat. Ih, aing mah ngaganggu wae. Aing teh pajeun teu boga beas-beas acan dek ke balanja kamari menang Cicing heula minta waktu saeutik. Aing teh boga rezeki dek ka pasar, teu boga beas-beas acan di imah teh. Heuh minta waktu heula sakedeung euceuk meuni pohara. Ngaganggu wae aing ketinggalan. Saru maneh teh nyisiran bae os ka dia. Sok diuk di ditu bawa aja jodongna. Sarua bakutuan make ayeuna. Tukangan. Angkat kumaha ieu teh da ieu. Riweuh wae nya. Heeh, ceuk, urang teh hayang ngawadunya Saro. Urang teh barare teh dong geus tumaninah di imah nya. Gilanya mentu. Sosonoan. Aing ngajakal emang kati tadi. Menek balanja naon sih ka pasar? Loba duit ayeuna mah. Iya loba duitnya sama poho hutang ka aing da. Aing utang mah kayak heula, kayak gampang we amun aing geus nyang hulu ngaler karek kita mah lunas. Aing rek nya. Hah? Nya aya meureun di mana nanya ke aing emang aing bapana. Eta nah aya nama perceraian kamu. Jadi apa ente sih jadi randana? Pencari jadi janda podok. Mati randana masih sengketa gitu. Ada sengketa teh boga surat-surat. Bodong kene. Lamun cara motor mah kita ditewak di tengah jalan. Ditilang. Emang gitu emang. Biasanya ge ditewak. Jadi paling si mumun ditewak. Kunaon Satpol PP? Pak Amil. Pak Amil. Atuh ku Pak Amil ditewak. Dek dikawinkeun deui ke jeung domba. Atuh jeung domba. Tapi si mumun bagus sih sakitu. Prihatin si budak eta. Prihatin ceuk. Prihatinna kumaha teh ceuk? Merih manehna budakna teh. Oh gitu Ngeri. Sanajan ayeuna teh geus teu boga salaki teh ceuk. Udahar ge. Eta lamun keur hayang doang cenah. Atuh kalunya. Mana tapi dahar aneh sasuap. Tuh, tapi sasuap beutengna teh meni buncit. Sugan reuneuh nya. Teuing. Saroma da paur reuneuh. Geus cerai meureun. Cerai ge meureun dicayan. Sebelum cerai bisa dicayan. Nyawa ceuk Sum halodo disebeukeun heula meureun. Dirayu-rayukeun heula. Tapi pas nek cerai nate. Ya dengekeun salut urang makasih mumun. Bener salut. Ayeuna mainna kaburnya ti ditu nya. Coba teuing boga ongkos tibang 3.000 perak cenah. Ti ditu teh. Nah teuing kumaha cenah eta ongkosna engke di jalan mana tengah BM mun carita nama. BM. Megat kontainer kieu. Jalan. Tanggagak gitu nya. Tanggagak we. Jika lalaki atunya. Pan satengah. Setengah jadinya. Mandalungan manehna teh. Mandalungan. Eta teh aranna Mandalungan. Hutan teh sugan teh naon? Nama reuneuh cek saroma da reuneuh da penyira. Asemprokeun we susuna barareuh kitu. Engke lamun aya naon ke lamun panggih jeung manehanana tingalikeun nya sidik-sidik kumaha da pucit truk susuna gede barukah. Ai salaki maneh ka mana mun eta harus nya aya atuh keur hees. Panggis langganan. Aisyah wae ki kan sok naheuraan cai. Saeng sa ka mana? Pugu ge ceuk kamari teh kieu caritana teh ceuk. Si mumun teh cenah rek nyangu. Eta teh saengna teh bolong kamari teh dicocokan ku lempung cenah malah parah. Dicocokan ku emang meunang ku lempung. Lamun atuh nyaho si mumun atuh. Terus nginjeung maneh teh ka urang kamari teh sore-sore nilu lumpatan cenah kejo kudeung deui asak bangke ai saengna ngagebros. Terus aku kumaha caritana? Tadi injem can dibalik tapi kayu. Usa berapa poe tah? Ayo 20 poe mah. Atuh selila eta mah. Terus Aisyah ngejot. Ngejo kumaha? Ngejo mah aing mau kayak itu. Dicolokeun kitu. Dicolokeun kana. Nah, ayeuna zaman ayeuna teh. Aing lampu ge make cempleh colokeun kana sia.
Kamari teh listrik teh bayar dipegatin ku palaen. Listrik tegablek, non tegablek. Aneksnya di Paraban naon teh ngejo mah. Kamari teh Paraban kakung deui ceu. Lain ai budak mana nu gede ka mana atuh ceu nu sok neta we kuota. Pae. Aya kali itu. Ka budak teh kitu. Udah jadi TKW jangan ke daftar. Kayaknya sudah usah. Ulah jadi TKW ieu kawinkeun wae. Alhamdulillah geus beres nyang teh. Ya nu sinarsi buru-buru diberekeun, aya miji mah can ulah lalali lah. Mudah-mudahan aya jelema na. Ini balikin semua. Atuh lain susul atuh aya 20 poin mah lain ngabogaan wae si Mumun mah nanaon tah sok aya ngabogaan wae ka sia. Karunya orang mah kasih Mumun. ulah karunya teh ai minjeumna lila mah. Oh, sateh anak sabu burayak gitu. Ai manehna harus cai kumaha? Ieu kumaha? Sateh anak saya di Paraban kangkung merecet merem teh Oh, aya kejo. tuh pahingan bapak budak manehnya di Paraban kangkung wae. Paraban kangkung teh matak tunu. Ulah karunya. Geus pokok wae ai manehna. Cokot. Ayo Sama Mumun mah niat mereka balikeun seeng dan geus lila minjeumna geus 20 poe. Muna tahu diri emang lagi. Oh, yuhan eta anak saya teh merecet kejo. Tapi kunaon mumun teh diomongkeun. Abah omong kamari jadi rada henteu jadi. kitu si Mumun mah ka urang ge. Utang ge pokok emang. Tararega ya Allah. Boga babaturan, boga tetangga teh tararega. Ulah kitu pan bari maneh butuh. Ini abang omong kamari. Masih gono aja dijual. Kita jadi randa. Yang modal kan merem. Kitu si Mumun ngurus tunjung. Wah, punggung gue pas dijual. Assalamualaikum. Sayang sia. Waalaikumsalam ceu. Narsi nuhnya. Kamari teh nya. Di dieu nya. Teu naon sok na itu wae. Urang mah padahal mah aya ieu talawengkar dadek nyangu mah dina talawengkar we digarang. Olahkeun kejo digarang. Geus aya nama kieu Olahkeun wae. kangkung digarang. Ece-ece ulah sak ngomongkeun anu henteu penting, ulah sak ngomongkeun anu henteu bener. Ngomongkeun naon nya IGRI baper. Urang bade teu ngomongkeun manehna nya. Urang mah ka pasar ieu teh sieun beakeun angkong. Tadi Aya. tadi marane ngaromongkeun urang. Cara abang-abang orang jadi janda bodong, ditalak henteu dinaon henteu. Lain kitu mun urang mah justru salut ka maneh teh. Salut naon saruan Narsi ngomong-ngomongkeun. Lain kitu cuma mun urang mah ka maneh teh prihatin Oh, salut. salut. Salut naon, prihatin naon. Sanajan anu ngusahakeun ge maneh mah bener tetep hirup. Ya iyalah hirup. Mun payah mah mau ngaturkeun kos kieu. Emangnya boga tetangga ung sahijieun. Tukangan ngomongkeun. Tidak susah sih berkahan wae cerai teh. Heuh, Mumun mending Abah teh gedean. sia geuning ngagedean wae. Hamilnya. Siapa pasti Si hamil. sebelum diceraikan pasti ieu heulan ku salakina dibejeg heula nya. Bejeg heula ditarektor heula nya. Oh, ih. Sanung tung can cerai mah meureun wae dibasuhan wae ku salakina. Ari maneh teh unggal poe boga duit teh bekal susu sugan ngajablay. Heuh, sarunya. Ngajablainya manehnya. Kata pejantan. Ngajablay. Pejantan diceraikan kata ujung-ujung mah kata randa sengketa. Heeh, boga budak eta tanpa diceraikan ieu karunya budakna. Dengekeun ku sianya, meskipun aing kos ge aing boga harga diri. Teu rela aing diinjek ku sia harga diri aing. Tadi diomong-omongkeun aing niat ngaturkeun ieu. Ya urang mah teh ngomongkeun. Tadi ngomongkeun. Da urang mah teu nginjek-nginjek. Oh, ada orang ngobrolnya. Urang teh diuk nya sih. Aing jeung mah Ya, jujur. gablek aing mah Ya, jujur mah jujur we atuh. boga salaki ditinggalkeun, diceraikeun henteu dinaonkeun henteu. Ilo, Orang mungkin ku sia. teu boga salaki tapi beuteung bucit trek susu Susu gagedean. barukah. Paingan ayeuna teh menor wae maneh teh ajeupkeun. Nya. Berarti eta mah ngalacurnya bener. Heunya dagang kopi sebari eta nya wik-wik Lain, dagang sucang. Oh, sucangnya. Aing maraneh mulutna teh bisa dijaga apa? Hah? Itu urang mah karunya ka maneh. Karunya naon saruana? Karunya bener. Kirang bara boga tetangga menulungan, saling elingan. Teu urang keur karunya hayang naon ku maneh kurang ditulungan. Maneh teh boga seeng Ulah kurang sedih. ditulungan. Geus mun kenapa kan jadi tanda jeung sareng wae. Bong, ulah jeung sareng mah teu bener. Jeung sareng mah darah rumuk meureun. Darah Dagang rumuk kopi. Daripada saya digosipin kedua orang.
anjing saro kok dagang kopi darah rumuk. Mana teh ngagosip tadi teh. Mun urang Geus satu hampura, mumun urang gila. Hampura-hampura. Saya tuh sadar, ha? Sadar teh Masa tadi. sempurna salah gesia, burut salah gesia teh. Lagi. Baju goreng burut. Edo, Nah, masalah gesia usaha selama ieu, ha? Usaha. Usaha. Gawe judi we usaha. Sarah, siap bobong jadi randa. Iya sama darah rumuk jadi randa bebas. Nek lain salaki batur ke, nek dagang kopi ke. Kumaha kira nama bebas. Mako sia sengketa. Randa sengketa. geus atuh saro karunya ari mane mah heuh da kos kompor. Papanas wae, leuheung aya gasna aya, ai eueuh. Yang mana-mana teh karunya ka urang, ha? Coba pikir, Urang mah karunya. amun mana di posisi urang kos kumaha, ha? Ya, sarama mun aya di posisi mumun, sarama ngeta cerai sing jelas-jelasna nya darah rumuk. Hampura tuh urang di hampura mah ari mane. Hampura mumun urang teh pan Mumun, hilap. hampura wae. Urang teh hilap. Heueuh nya. Aing ngaranna sungut mah ye, aing ngaranna sungut mah bau dan teh karasa ari ngomong teh. Asal ceplak wae. Teu tahu dirinya sebutnya. Bisa nate ngomong-ngomongkeun nya. Oh, makanya jadi bau. Komo nu tara nyikat gigi mah nya. Heueuh ngomongkeun teh sok parah. Mani nyiliu biar bau ke ieu. Ya ngaranna ge tetangga motong didenge omonganna. Ya, Ya anu ngadukung ka urang dengikeun, anu teu ngadukung mah urang abaikeun we. Itu bener sinar si mah. Dengen alus-alusna wae nya. Tadi ngomongkeun mumun. Hampura hilap. Mah hilap atuh pikeun we eta mah nu tadi mah kajarian. Kayak di dahar uci. Ai kan ai manusia makan punya kehilapan. Kamu teh meureun ene teh keur kesusahan, Bro. Ah kekereun. Kesusahan. Budak sia. Batur kasusahan. Terus teh kumaha atuh kurang dibantuan meureun urang bisa ngabantuan namun henteu teu bisa. Tah gitu. Aya nama salat. Emang apa hampurannya? Yang geus satu kumpul dihampurakeun, mumun dihampuranya tadi geus nyentak-nyentak. Ka Edo ka nasi ka Saro. Pelukan. Bukan nasi.